Wareg. Ai pagrap. Pak, sote karsumpan perjalanan teh jauhnya. Jauh. Aki-aki ngagantian budak. Gantian budak. Ngagenyol. Heeh. Geus, cang jadi kesehatan urang teh seluruh tubuh teh. Telinga, mata, Kadek kamurang kalihnya Mm. moto-moto nu disimpen di sekolah hidup mohon. utamikeun dianggo setiap Dianggo, dintennya. selanjutnya. Mohon moto kumaha? dipengker. Emut teh Aya opat moto, aya opat moto nu disimpen ku hidup anu disimpen ku Bapak Guru kebersihan, keur ngadidik pribadi-pribadi hidup. iya, Kebersihan Sebagian? sebagian daripada iman. micin Biceun runtah kana kana tempatna lajeng mohon. Naon deui? naon di? Naon deui? Bari poho mana ge. Tuh. Berarti aya seratan teh tara di awal. Dianggo nyanengnya. Ulah cek Mohon. ngalian we HP. Eta teh yang dikemil, permen. Di emang. Micin sampah makanan. Jangan buang sampah ke Semarang. Jauh. Jauh atau ke Semarang mah. Sembarangan. Ya, Ka budak pematahan ulah kena sampah membuat sembarangan. Ai mana tadi kalau parong cang urang mah ieu teh ari pangdamu maawas kay normal keneh. Ngan ieu panon teh ieu. Tah barudak teu teu kaciri ngageblek ieu teh ya. Aku naon? Teu nyaho ngan urang mah sugan ceng. urang nu geus pengalaman. Urang mah mata teh asa surem teu teu kaciri si neng gitu. Tah, Urang mana mah kacirina kana duit wung. Urang nu geus pengalaman mah kamari. heeh. Urang mah langsung urang mah ka toko kacamata. Oh, ka Tasik. Kaca Amis. Heeh, heeh. Jauh-jauh teh. Kau. Urang mah seak we na motor Kaca Amis. Heeh. Jeung teh Pak aya kacamata anu paranti maca mantak gede. Oh, heeh. Min kaca min. Mana dibejakeun mantak gede, kami jelas we Ah, atuh. dasar orang kampung. Gondol maneh. Jelas. Heeh. Jelas. Aya Pak. Cek dokter mata Eta teh kacamata. Pak. Heeh. Cenah 2,5. 250. Lah jeung teh 2,5 mah teu wani Pak upama teu mah 1,5 jeung teh. Kalah rek bedug atuh asar. Asarna kitu. Nah dibikin setengah tilu beuki buritnya. Oh, dur. Ka hari tage dur asar tuh luy. Heeh. Tah geus kitu. Datang maneh ka toko kacamata. Di duitan langsung Karsum. Murah 250 mah. Coba, coba. Anggo Pak ka urang teh. Langsung beulesek. Lain belesek kana kaca kana ieu mah. Anggo lalaunan di Sikatojos. Plak lain belesek. Atuh sing beulesek teh Karsum da moal mantak doraka ieu atuh. Ye, atuh kudu kena plak Karep batu. Oh, plak pasangkeun. pasangkeun. Dibere Manehna serak ka hareup dibere abjad. mawa abjad. Wah cenah ieu katingali jelas. Ieu naon cenah nu ngajegang. Nih. Urang mah kakara aya toko kacamata nu ngajegang mah manehna ge teu ngabalieun. Hurup anu hurup. Hurup baik itu lain. Tah ngajegang kitu jeung teh. Ah. Da Karsum sanes bohong eta ngadidiwahna gede. Ngajegang mah Jadi anu ngajegang teh Ah. tah urang di stasiun tadi di dinya aya nu manggih biar ka dieu. Di mana? Tadi stasiun Nah, waya kitu aya sanga gogolen. teuy ngajegang we kieu ye. Tukangan balong. Heeh. Eta mah nu keur taeun dina taeun. Oh, sugan teh Jelas Karsum urang seak we na motor, make motor. make motor. Nu urang nu back tuh nih. Biasa aya soraan motorna. Motor back tuh nu ngagibri gos gering panas nih nu urang. Cobaan geura motorna ibaratna motor atau cobaan. Kudu dikunci kontak heula Oh, Karsum heeh. motor mah. Sok. Dikocik-kocik tadi. Mungkin ini morolon itu eta. Mana aya kunci Berdua. kontak mana morotok kieu. Kocik kontak aya dalok dak. Kunci kontak mah trek. Borobot. Lumayan. Lumayan lah kumacet nu edan lah. Nah, ieu teh motor teh nyadiakakeun ieu. Karsum. Busi na cek aing mah. Busina. Busi. Onai bang balikeun busi di Mang Yayat, Tuh. Tuan. Geruan. Tuan di Mang Yayat. Busiat. Hey. Hey, ulah disakalikeun. Busiat. Si yang yat. Ya aduh iya ka kuning. Busiat. Ai mana ieu rahasia asup. Tareknya ganti busi bengkel. Sok, eta ngajegang ka ditu. Ah, busi urang pejet lah. Motor ka ditu ngajegang. Adan, pagehan diuril.
Puril asupkeunnya tah. Puril kan di Puril. Busi, Puril tah. Dos. Bisa kahuruan. Besok hirupan. Hirupan kesian bukan dibusi. Dan candi kontakan kosir. Sia, Ucang, menyayang motornya nyawanan sia mah. Kapan heuh kontakna ke candi Atuh, cetrekan. sok Ieu cetrekan. mah nyobaannya lah. Ning juk-juk hirup. Bukan motor burung. Lumayan. Aing kita Badung. Ale. Paling Ale. Penyalahan Honda masuk ke jebret. Telat hirupna nya ka. Nuhun mangga teh langkung. beda, Pak. Teruhun abdi mah. Ai Ya. motor baheula. Ek diamplas ku urang. Kan? Ek diamplas. Oh busina sugan. Ngamplas maninya. pelas. Aduh. Takut, Itu mulai digesang gitu atuh. Aya mesin baha-baha teuing. ngamplas sama ni bari ara tuh. Busi di jero mana ting beretak. Busi. Aduh ya tagan. Kayak sana nyebut bau tarasi cenah. Busi, ayo nyebut bau tarasi busi. Nah di kaambo kadi tuh deh. Naon sinurag-rag eta? Nitip. Disingkos. Ya, disingkos. Emang orang banyak orang turunan bangsa. Aduh. Tata sila kata. Ah, karep teuing. Ah. Kunaon sih? Si sarung. Sudah kalung. Kelilit. Nang ngageblos kana sarung ta. Di puri ke kendoran. Lah bisa iya. Siapa ngariweuh? Motor mulai geus peuting. Pinakeun. Kadar ge kri kieu, para kieu mani riweuh. Kunaon aang keuna. Ya, tadi ya. Keun bae antep. Jadi ogohan ari disampurkeun mah. Langsung hiburan. Langsung hiburan wae. Tanya atuh setan. Mending langsung hiburan. Ulahnya nu di riweuh. Waktu teh geus nyerepet. Eta beresan goong. Aduh, kalsum. Urang kan Kalsum ya Allah deh nu mana duit. Motor lah motor. Motor. Mana yang balik di kacamata? KTJ sudah. Mana salah titik di tukang? KTJ. Lain KTJ kagebos kenal pot. Kagak sirup dihilir tuh. Tuh, Tanya nyahoanan motor teh. Nuruk tuk. kan sina liwat heula. Kan sina ngalangkung heula. Tingali heula motor. Neng, aya motor. Tah. Beres mangga. Nu manes lah. Tah, Milu. milu. Tong teuing nangkep da moal diajelengkeun ieu. Tong teuing nangkep. Cek dadah ka ditu ka batur. Hei! Ayo. Geus init deh. Karasa. Pengen teh karasaaneun. Kasing urang ge teu karasa. Ieu nih kasih wae motor pae nih. Anggap maneh nepi ka imah. Nepi ka ieu mah. Anggap nepi ka imah. Nepi ka ieu mah. Tas meuli kacamata anu jelas. Kacamata. Heeh. Rap dina ieu teh kalung. Motor di setanarkeun. Pluk plek. Ngetrok panto. Trok. Ulah ku di dinya atuh. Aya deui sorapan teh mah beda deui. Kumaha? Nah, eta pantes kalung sora panto kitu. Tok. Panto geus bedan. Rohor di bae kalung kayak kieu mah ieu. Oh. Naon sih? Panto. Sok. Bukakeun. Blak panto. Heeh. Geblak.
Assalamualaikum. Kapun bojo. Ka inung budak. Heeh, halus. Kapan hari inung budak orang mah unggal isu teh karsung mah gecruk we nyeunang combro. Oh, kreatif. Kreatif nyeunang combro. Cek nahan mana? Hei, ai geus kitu teu daek be kaluar kan. Heeh. Meureunan sare. Awewe maneh teh. Inung budak teh. Heeh. Tong mun maneh teh da aing teh kubu. Oh, heeh, punten. Punten. Yang tadi bare raskin. Punten Pak Kades. Tapi Kuswana punten. Ibu di kantor besok kieu diiket di sarung. Itu di desa besok. Ah, Tong bener. pate dihargaan teh. Ning. Aing mau nyeri hate ku ieu teh. Naon sabab? Pangnyeri hate. Secara ge hayang kerja yang jadi kades ka aing wal imah wal wae ka imah didatangan. Aing geus jadi kades eueuh kebijakan. Bejakeun. Ayeuna mah transparan. Oh. Mengpeng aya kuwuna bejakeun. Sok, urang mah daripada diomongkeun tukangan mending hareupeun. Naon teu ngeunah? Anu mantak teu ngeunah ku urang Naon? pisan. Luar Lamun biasa. kapingpinan Sok. diomongkeun tukangan moal bisa ngomean adat. Urang mah rek hareupeun. Halus. Teungeuna Kudu rek kitu hareupeun. jadi pimpinan Sebab mah. ku urang dipilih ku urang. Lamun Ah. ayeuna ruksak ku urang kene. Luar biasa. Bejakeun. Iya pangresa punten sanes seureuy. Pangresa Bapak Kades Kuswana ti Kertabumi. Bejakeun naon nyeri hate maneh? Naon maneh anu teu satuju ka urang? Kebijakan. Heeh. Dina masalah Oh, urang kamari sageus pamajikan ngantunkeun ka Arab. Heeh. Urang gaduh bojo deui, rek gaduh bojo urang rek ngawin batu sa RT teu ngididan. Ah. Cang. Nah eta nu mandaknya teli urang. Ucang sing bijak ka masyarakat leutik masyarakat tengah nepikeun ka luhur. Aturan tapi aturan Harga. tapi kebijakan teh kudu dipake. heula kebijakan nu mana heula nu kudu dipake. Heeh. Ulah wakat kitu maneh ngomong. Terus Aing teu ngeunah setan. Hehehe. naon pang teu enak sih maneh? Aing ge teu ngeunah da urang teh milih maneh. Waduh. Erek ka mana ieu maneh? Rek abdas. Halus. Ucang bejakeun maneh. Tah najis urang. Bejakeun naon? Si Eta masalah si unek-unek Eye. si Eye. Unek-unek Pangna urang teu ngijinan. Pang teu ngijinan. Si ieu niatna rek ngawin batur sa Erek RT. ngawin batur sa RT. Sok bayangkeun ku maneh. Si ieu rek ngawin batur sa RT meureun indung kolot urang ge kakawin. Sa RT sabaraha puluh tugu ek dikawin ku si ieu. Urang nyaram. hari pemikiran urang mah luas, Pak Kuwu. Piraku awewe sa RT teu mampu marabanda laki hiji. Urang mah rek bisa sarung we. Kitu tah. Karsum Urang mah unggal Punten poe di- Ibu. Entong bujang kitu ka ieu. Kaimanan jeung katakuan. Sakalian rek jumaahan we ka Pak Kades. Da dicaram. Wah, Padahal mah urang teh teh kaimanan teh mingguan. Moal aya gantina kudu daek salat jumaahan. Da Lebah dicaram rek salat jumaahan. Bu, lebah dieu ieu. Cik atuh sakalian rek ibadah mah atuh Nagara kuat teh kurantan masyarakatna sehat. sehat. Nagara bakal kuat lantaran keimanan jeung ketakwaan masyarakatna iman jeung tarakwa. Nah, nepi ka jumaahan, nepi ka teu dimenangkeun kunaon eta? alasanana heula. Oh. Dipingkeun. Heeh. Alasanana naon maneh Si Karsum rek milu jumaahan di urang dicaram ku urang. Bang dicara. Pangna dicaram datangna rek di poe Minggu. Heeh. Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumaah. Jumaah, saminggu. 3 kiloeun mah beak beak. Mang kading rek milu jumaahan 2 kali jumaahan. Sabaraha poe di urang cicing. Jadi rek milu nginep mana di kubu. Paingan ka maneh rek milu jumaahan ulah cai. Ka urang ge kitu eueuh cai. Ai urang ge heuh ti poe Minggu bareng jeung si Karsum. Angot maneh mah angot balangap-balangap. Tadi hampir-hampiran sia penjaga itu di kaum dicarekan maneh. Naon Tadi. sabab? Tadi di dinya memeh. Kan kanu parkir, Pak. Heeh. Di hoyong papang abis itu kiat cenah di masjid. Oh, saya ka jero masjid. Bray. Ngarun gebroh di dinya. Tah eta teh ulah-ulah nyalahkeun ka urang. Tuh, sia mah yang meunang. Ku maneh teu mikir. Ye da urang mah da bakat ku hayang cek tukang parkir tuh di masjid. Ya seak urang ka masjid. Wer we di dinya. Di masjid ge lain di jero pan aya sewe. WC. Hei. Ah Urang bener. ge nyalahan bareto kan milu jeung mobil Adiman. Budiman. Dia mah nu budakna. Oh, nu budak nu si Adiman. Si AA. Heeh. Anu Adiman. Budiman. Urang asup ka restoranana ka ditu. Heeh. Urang ada kabeletnya. Heeh. Asup ka jero teh. Pak, cek tukang jaga WC teh. Tepat ulah ka dinya. Mana tuh? Tingali eta mah istri. Oh plakat ayanya. Pan aya pamegat aya istri. Heeh, plakat. Tapi terus lebet kalebet jang geus da igen paragi istri ieu cik abi teh. Oh.
Ya, jaga kebersihan tong di masjid, di lingkungan di pesantren. Nek urang can kaharti yang ngomong si ieu ya. Sok. Sok teh aya 2. Aya Dua, dua. wanita jeung pria. Jeung lalaki. Pria wanita. Hari abi lebat-lebat kanu istri. Ari Dicarekan. Tegor. ari cek satam. Satpam. Satpam. Duh ya. Ang teh jama soleh, ulah riweuh teuing. Yang, Pak, cenah punten lepat eta mah bagian istri. Ai cek maneh? Nyentak itu. Urang teh mikir, aduh cete Pak Satpam punten da ieu ge paragi istri ieu cek abdi teh kitu. Naeun. Bener. Hei, masa nyebut benar wawanianan. Naon sih naon da kudu jelas atuh. Mani murah lang. Geus uceng maneh teh. Anu mana paragi ucing. Uceng. Nepi ka inung budak aya. Heeh, tatina Kacamata. kacamata ya. Can rapih sia teh. Can parat kacamata ya. Aing poho deui ya. Nepi ka pamajikan Kapung bojo, buka panto. Nu goblok buka panto meureun nantasare. Heeh. Ai datang-datang teh dina panto. Pamajikan. Pamajikan. Kacamata apa? Kacamata apa? Da ka urang goak teu karasa. Ning. Pangagua. Subhanallah. Cuk urang teh. Nah, Bahamna segede bes. Oh, pengaruh tina. Kacamata. Oh. kabayangkeun urang mah lak-lakanna ting gurawil. Tinggula bedeng ke segede kokol. Eye. Wah, geus kitu, geus Geus kitu. kitu. Geus kitu urang sababila urang. Heeh. Panto ditutupkeun deui. Mana Urang keluar? sia ka WC. Erek naon ka Hayang kahampangan. Oh. Kacamata mah napel. Kenapa kacamata? Da sono teh make kacamata. Begitu tas kahampangan tak urang tungkul ka handap kieu ye. Nempo da urang ngagoak deui. Deui wae. Subhanallah. Ning. Nah, deui. Ketempuan teh segede tiang listrik kartu. Aduh, eta akibat kacamata. Kacamatanya. Aku ditembokeun kana hutang mah jadi leutik. Nah, bewara kanggo marurang kali ka ibu-ibu bilih gaduh panyawat gatel, kurap, dongkap ka abdi ka uceng grupnya gratis. Aya Dicolekeun, kana ga diulaskeun kana gatel, leungit gatel ibu. pami kana kurap? Boga kurap maneh. Mohon. Oleskeun kana kurap, leungit kurap. Kana hapur, kana hapur. Kana hapur, leungit hapurna. Tak. Gratis, Bu. Ya urang ye usul bisa urang. Maneh boga penyakit naon? Boga nyait naon? Oh, koreng. Di olesan. Datang kasih uceng. Olesan cager, eueuh korengna. Urang ye usul. Boga penyakit Urang naon? sok nyeri besira. Ah, datang ke saya. Heeh. Ulah dicolek, dicebol, sok, Heeh. prok kana sirahkeun, leungit sirah maneh. Inajis. Cager. Kaipang ini Ah obat paranti modal. geus nya Eh, moto kanggo di pesantren kebersihan. Contoh di terminal ge pedagang aso laras. bebersih. Ajan tenang Kan anggar gelis. dicarekan. Gelis kasep, aki ge pernah ditewak ku Satpol PP Tuh. gara-gara icalan salah Tuh ngabala. di terminal, ditewak. Kalepat aki meureunan salah Heeh. payu, Anggap we terminal bala. Heeh. Aki ditanggung jawab di kaburu dagang geura ramena, tewak satpam. Abi dicanak ka kantor, sugan moal dikitukeun. Kumaha di? Kumaha deh? Abi teh piwarang di dongeng di kantor. Nonggeng. Ayeuna ku Satpol PP. Bapak cenah buka celana. Kacamata urang mana nongeng. Jika bedug. Jika bedug. Kamu akan jerak sekarang. Oh, Buka celana kamu. wajib. Abi teh di wahyana we diprosotin. Dan nurut sieunnya. Da sieun teh. Kolorin. Kolor. Kolornya diprosotin. Ya, tapi jangan ada yang nempok juga begitu gitu. Oh, ngan satpam we nu apa? Coba kamu menongeng. Waduh, watir euy. Urang teh nongeng. Sugan mah nyokot salak. Gede. Gede Nih lihat salak. Bukan ieu kun blut. Anjir. Diasupkeun eta salak. Abi ngagoak, Ku sapatu dijejak. ngagoak bayangkeun sok salak kana bujurkeun. Waduh. Apa naik salah ke sarutukan. Heeh. Ai sugan mah nyokot deui salak nu hiji deui. Pas nyokot salak nu hiji deui abi teu kuat hayang seuri. Kapan tadi ngagoak? Nu ka hiji mah. Kapan tukang kadu katewak. Cek urang teh salak sakiripuna angot kadu. Si Uceng soak. Jadi dua anu dagang jeung tukang Untung kadu. urang teu beunang ku satpam eta. Ai maneh dagang naon deui? Kapan urang dina bos dagang taraje. Lamun beunang maneh. Lamun beunang urang taraje dibalesekeun. Insyaallah maot. Aing kacipta tukang goong.
kalaresan waktu parantos tabu duanya punya urang cup jam sore sih 12 leuwih. Aduh, painten sinas Ya. sanes kirang sononya. ampun para alun Karena kadang wadi sadaya painten sok Eye. mudah-mudahan murang Mohon. kali sadayana sarehat atuh nuhun batur sarehatnya Balinter balanar balager sarolehnya ka Ibu Rama singnya ka Ibu Rama memnu aya nu teu aya teu aya dangukeun don teh dungakeun ku urang sadayana. Amin. Kadang wargi sok urang saegeun urang pungkas. ya wabillahi taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.